tikoro belah tengah. Anu samakhraj jeung ha nyata ain. Lamun makhrajna tikoro belah luar eta hurufna kha jeung ghain. Ieu tikoro ye. Lamun tengah di dia ye eta ha jeung ain. Ha ain. Lamun tikoro belah luar ghain jeung kha. Kha. Lamun makhrajna tikoro anu nyanding kana dada jadi dia ya tikoro belah jero. Lamun makhrajna tikoro nu nyanding kana dada tikoro belah jero. Ta hamzah jeung ha abde ari sifatna ha aya 5. Hiji hamas, 2 rokhawah, 3 istifal, 4 infitah, 5 ismat. Dikumpulkeun dina ucapan sebagian ahli tajwid. Lil ha'i sumtun rokhwatun hamsun ata wal infitahul istifalu yafata. Lil ha'i sumtun rokhwatun hamsun ata wal infitahul istifalu yafata. Ismat rokhawah hamas infitah istifal. Wa yajibu ayatahaffazu bi bayani lafziha indal ityani bil ain. Pada waktu ngucapkeun ha wajib kudu hati-hati nalika ngahareupan ain. Jadi kudu jelas ngucapkeun hakna. Naon sababna? Li'annahuma min makhrajin wahidin. Lantaran ha jeung ain eta samakhraj. Sedengkeun ain eta rada leuwih kuat tibatan ha. Jadi ain sok narik lapad ha. Contohna seperti pangandika Allah fala junaha alaihima. Nah di dieu aya ha ngaharepan ain. Ari ha jeung ain eta samakhraj. Di mana makhrajna? Tikoro belah tengah. Nah ieu pada waktu ngucapkeun ha wajib kudu hati-hati. Lamun ngahareupan ain, kumaha hati-hatina? Kudu jelas hakna. Fala junaha alaihima. Junaha alaihima. Naon sababna? Lantaran ha jeung ain eta samakhraj, oge ain eta leuwih kuat, rada leuwih kuat tibatan ha. Jadi sok narik ha kana ain, si ain sok narik ha. Fala junaha alaihima. Oke seperti pangandika Allah fama zuhziha anin nar. Fama zuhziha anin nar. Fama zuhziha anin nar. Di dia aya ha ngahareupan ain. Waktu ngucapkeun ha wajib kudu jelas. Hati-hati ya kudu jelas hakna. Naon sababna? Karena ha jeung ain eta makhraj sama-sama tengah tikoro atau tikoro belah tengah. Oke si ain eta leuwih kuat tibatan ha. Jadi kadang-kadang sok narik ha kana ain. Ain sok narik ha kana ain. Fama zuhziha anin nar. Oge pada waktu ngucapkeun ha ulah sampai kaluar ha. Lamun kaluar ha jadina kha. Jadi kha eta ha. Alhamdulillah. Ari ngucapkeun ha mah ngaheos. Alhamdu. Tapi lamun alhamdu jadi kho. Oke pada waktu ngucapkeun ha ulah di
jerokeun. Iqara belah jero beusi jadi ha. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nomor ka-11 mim anu aya dina lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Ari pembahasan mim anu aya dina lafaz Ar-Rahmanir Rahim eta mah teu perlu dicaritakeun deui. Naon sababna? Lantaran geus dicaritakeun dina pembahasan lafaz bismillah. Nomor 12 nyaeta nun anu aya dina lafaz Ar-Rahman. Ari makhraj ari nun nu aya dina lafaz Ar-Rahman makhrajna tungtung letah atawa congo letah jeung lalangitan. Tengah-tengah antara makhraj lam sareng makhraj ro. Lam ayana di hareup mengarah ka hareup, lamun ro ayana di tukang. Ari sifatna aya 5. Hiji jahar, 2 tawasut, 3 istifal, 4 infitah, 5 idlaq. Dikumpulkeun dina ucapan sebagian ahli tajwid. Linnunil istifalu ma jahrin urib wastun wal infitahu wadzal kubusif. Linnunil istifalu ma jahrin urib wastun wal infitahu wadzal kubusif. Hiji istifal, 2 jahar, 3 tawasud, 4 infitah, 5 idlaq. Salajengna tata cara maca ta'awudz, maca bismillah jeung maca surat eta kabagi 4 macem. Oge nu 4 ieu kabeh meunang dipake. Hiji qat'ul jami', artina dikoto kabeh. Contona a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul huwallahu ahad. Was balik deui tata cara maca ta'awudz. Cek urang maca ta'awudz, maca bismillah, maca surat eta kabagi sabaraha? 4 macam. Anu 4 bisa teu dipake kabeh? Bisa, anu mana bagi meunang. Kahiji qat'ul jami hartina dikoto kabeh. Dikoto kabeh teh matas bismillah waqaf. Matas ta'awudz a'udzubillah waqaf, matas bismillah waqaf. Baju kulhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Eta qat'ul jami. Nomor kedua waslul jami. Dina diwasal kabeh disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nomor katilu qat'ul ba'di, dikoto saparo. Contohnya seperti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf tuh dikoto. Itu diwasal kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nomor kaopat terakhir waslul ba'di. Artinya diwasol saparo sebagian. Nomor kaopat waslul ba'di, diwasol sebagian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf ta, diwasol ta. A'udzu jeung bismillah. Juga itu na qul huwallahu ahad. Ini menang dipakai sih. Jadi cara maca ta'awud, maca bismillah, maca surat tingkahna kabagi sabaraha? Opat menang dipakai, menang kabeh menang dipakai. Nomor kahiji qatul jami hartina dipoto kabeh tiap-tiap tungtung make waqaf tuh. Nomor kedua waslul jami hartina diwasol kabeh sambung tina ta'awud kana bismillah kana kulhu. Nomor katilu qatul ba'di dikoto sebagian laba a'udzu billahi minasyaitonir rajim eureun ka waqaf laba bismillah nyambung ka kulhu. Nomor kaopat waslul ba'di hartina diwasol sebagian laba ta'awud a'udzubillah eta diwasol kana bismillah kemudian waqaf tah karak maca qul huwallahu ahad ieu meunang kabeh ieu. Eta cara maca surat bismillah jeung surat. Salajengna hukum maca bismillah eta kabagi opat. Begitu ya. Salajengna hukum maca bismillah di tengah-tengah dua surat eta kabagi opat. Nu tilu meunang dipake, nomor kahiji kadua katilu meunang dipake, nomor kaopat teu meunang dipake. Hiji qaf'ul kulli dipoto kabeh. Contohnya seperti walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nomor kahiji qaf'ul kulli dikoto kabeh. Ya balik deui ya. Ieu aya lafaz bismillah cicing di tengah-tengah dua surat, hiji surat kulhu, kedua surat naon? Tabat yada, tengah-tengah bismillah. Ieu macana kabagi sabaraha? Kabagi opat. Ieu mah contohna nu penting mah aya bismillah tengah-tengah dua surat. Nomor kahiji, nomor kadua, nomor katilu eta meunang dipake. Nomor kaopat meunang. Nah nomor hijina qaf'ul kulli dikoto kabeh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Eta waktu watab ditahan, watab. Nan sebabna ayat tasdidan ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Eta mah udah ditahan dan sebabna tasdidan. Jadi tasdid eta ngandalkeun suara dikandalkeun. Watab kasab. Nomor kedua waslul kulli diwasol kabeh. Nomor kedua waslul kulli diwasol kabeh disambung. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Gitu, sambung kabeh. Menang tante ya? Nah. Nomor katilu qaf'ul ba'di dikoto saparo. Contohnya seperti walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf.
Itu diwasol kabeh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Menang tantil. Di jaiz ya. Jaizatun itu kang menang. Nomor kaopat waslul ba'di. Diwasol sebagian. Ieu mah mumtani ya. Mumtaniatun terlarang mumtaniat. Diwasol sebagian walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Waqaf tabat yada. Kayu menang ke? Naon sebabna? Mungkin dianggap bismillah eta tungtung ayat. Tah sakitu ala kadar pembahasan bismillah anu berkaitan jeung ilmu tajwid. Tinggal karena kitab. Wallahu